Mang Acil Gentra Suara dina acara Dongeng Sunda. Haritawan Citrus nyerelek tika rasa waktu teh geus nepi ka bada Isa. Demang ahdi jeung Maeyet oge oci geus siap-siap pikeun makalangan ngahibur manggung di Pananjung. Sameme ini ti imah pangreurehan nuju ka panggung demang ahdi nyarita. Sameme urang ngalaksanakeun pagelaran. Hayu urang merdi ka Gusti menta pangjagakeun pangriksakeun kanu kawasa. Ku kayakinan diri masing-masing supaya dina sajeroning urang magelaran teh eueuh bancang pakewuh anu manta kariweuhkeun. Sakabe anu aya di dinya kabeh tungkul estu husu menta-menta pangjagakeun pangriksakeun kudu makawasa. Sanggeus ngarasa beres pok demang adi teu nyarita deui. Urang mitemeyan sok mangkat geura makalangan jeung geura nangtung. Ngadenge caritaan demang ahdi kitu sakabeh nangtung terus asup ka jero balandongan. Dikawal ku sababaraha pagawe Juragan Wisnu anu geus kalatih dina hal bela diri. Jerut harita teh tarurun. Sakabeh anu lalajo museur kana datangna eta juru ibing anu jadi pusat panenjeun raya di dinya. Kabeh pada melong ka oci. Pok aya hiji lalaki dadeganana kira-kira 50 tahunan. Jigana eta lalaki teh juragan kapal atau juragan perahu anu kebeneran diuk pasareupeun oci. Pok eta lalaki teh nyarita ka badegana anu aya gigireun manehanana. Aduh. Dalaku si aku jang. Eta awewe anu lempang di tengah. Aduh. Aing kudu bisa deket ka manehanana ya. Benar oi. Kadalaku sia. Nah, eta mata si hampir rek mudak atuh. Kadang eta aing ngomong gebeg teh. Anu ngaran Kujang ngagebeg harita teh keur anteng ngalamun. Bari jeung nempok kagelisan oci. Pok anu ngaran Kujang teh ngagrentes. Aduh, aing lamun boga pamajikan sama model kitu bagja langsung sugem aing. Lamun dijadikeun indung si teu tah. Lain ieu mah di imah teh. Balakasat bulu kusut we. Eueuh pisan tah pembawa semangat teh ke dalam hidup. Heh sia. Ku aing diajak nyarita ya. Nah, kalah ngahulang aing nya. Mikiran naon Kujang? Cek juragan kapal ngareret harita teh ka badegana. Ngadenge juragana nyentak kakara anu ngaran Mang Kujang teh sadar terus ngalieu ka dudunganana pok nyarita. Kumaha juragan? Aduh, ya keur ngabayang-bayang tuh. Lamun seug bisa kawin jeung awewe anu gelis model kitu bahagia juragan. Cacap nyarita kitu harita teh. Eta juragana kalah kasiri pok nyarita. Sia keur nyipta kawin jeung awewe gelis. Sing nolo atuh. Madang ogelan tina kesang aing sada. Aing dah hayang kawin nya. Jeung eta awewe gelis. Nalipak diri atuh bayah teh. Kitu pok-pokanan. Telila pok anu ngaran Mang Kujang teh nyarita deui. Deng atuh bari kitu pisan nyarita teh abom ka kuring teh jalma teu boga pira ogenan kahayang dari kahayang mah wenang beureunan. Setiap jalma ge ari kahayang mah pasti boga. Nya ari urusan jeung laksana jeung teu mah eta mah urusan nangtukeun. Wajar we lamun ngalamun nepikeun ka kitu teh. Gas. Ulah mikir anu macam-macam. Gas kitu kuduna sia mah. Kap ke pandah si teu we anu aya. Ya dengekeun ku sia. Jeung bawa tah ya amplop bikeun ka luluguna tuh bejakeun. Ti juragan kapal we kitu. Hayang ngibing jeung nu geulis. Sak budukeun bikeun ya. Tapikeun. Nya geus nempo juru ibing dari yuk dina kores anu geus disiapkeun di hareupeun balandongnya. Teri lajung Mang Kujang teh nangtung terus leos ninggalkeun dudunganana. Maksudna mereka bejakeun naon anu bieu dicaritakeun. Ari Mang Kujang sabot leumpang ngadeukeutan ka papanggungan teh teu boleh ngagerentes dina hatena. Ari nasib, ari jadi jalma leutik pira ogenan keur ngalamun. Hayang we atuh boga pamajikan anu geulis teh. Ulah batur wae anu ngarasakeun ngeukepan anu geulis teh. Deng abang nasib. Kieu teuing nasib maneh teh Kujang. Kitu cenah bari jeung urut dada papada leumpang nuju ka panggung ge.
Sanggeus di hareupeun panggung pas arek ngadeukeutan pisan ka Demang Ahdi leungeun Mang Kujang anu ngewat bari jeung pok nyarita nyentak ari nu ngewatna ka Mang Kujang teh salah sahiji anu ditugaskeun ku Juragan Wisnu pikeun ngajaga bisi aya nu macem-macem ka juru ibing jeung ka rombongan. Wush, hei, reka mana? Ulah macam-macam bisa dikibas ku aing ieu. Tihang kopeahna, reka mana eta? Atuh Mang Kujang teh kebat anu tadina arek ngadeukeutan ka lulugu eta seni teh. Teu dilapok nyarita kanu ngabedega nyaram ka manehanana. Bari jeung sukuna ngadegdeg balas ku sieun nempo dedegan eta jalma anu nyaram ka manehna. Punten Juragan Aden, abdi kuring teh wantun-wantun ya. Bade cereumeuh sumawona teh bade ngaheureyan juru ibing mah aduh arah ringgis teman abdi teh. Nempo Mang Kujang meni ngadegdeg, pok deui eta nu jaga teh nyarita. Awas ya, lamun macam-macam, kamu lamun toal-toel. Wah, dodet ku aing mah. Kitu cenah. Bari leungeun eta jalma teh diangkatkeun. Jiga rek sahabak-habakeun ditenggeleun ka Mang Kujang. Nempo kaayaan kitu, pok harita teh Oci nyarita ka eta lalaki. Mamang, ceking sok bakal ngalakukeun anu teu munasabah. Buating si Mamang teh bade naon? Sok ngingkitulah taro selawe anu tangtos. Kitu cenah cek Oci. Mang Kujang anu keur nyampeurkeun ka panggung teh. Manehanana asa boga tanaga. Pok harita teh nyarita. Nuhun gelis. Alah, nyai teh gelis jeung hate-hatena, lain gelis populasan. Buktina nyai teh tos nulungan tah. Kakang. Kieu nyai ya, pangna akang nyaketan teh. Sameme Mang Kujang nyarita terojol Demang Ahdi. Terus nyampeurkeun. Kumaha? Aya naon ieu teh? Sauk kadinya bejakeun, aya perlu naon? Kitu cek Demang Ahdi. Bari nyampeurkeun ka Mang Kujang. Teu dilapok Mang Kujang teh nyarita. Aduh punten ieu teh Aden Juragan. Sesepuh anu gaduh seni, sateu acan sim kuring kana pokok pamaksadan. Kieu Juragan. Pok atuh. Nyarita teh kumaha jeung naon tujuanana ngadeuketan ka hareupeun papanggungan. Sanggeus Mang Kujang narik napas panjang, terus nyaritakeun maksud jeung tujuanana anu dititah ku dununganana. Tah kitu puguh ge Aden. Mamang teh keamanatan kudu acuk batik warna beureum tuh. Tunu itu. Kitu cek Mang Kujang, bari nuduhkeun ka dununganana anu keur merhatikeun ka manehanana. Sabot Mang Kujang keur nyaritakeun naon maksud jeung tujuanana ngadeuketan ka hareupeun panggung. Ki Demang teu leupas panonna merhatikeun ka jalma nu dituduhkeun ku Mang Kujang. Sanggeus kitu pok Demang Ahdi teh nyarita. Kumaha Mamang? Jalma itu nitah naon ka Mamang teh? Sok-sok caritakeun atuh. Kieu Juragan. Maksad kuring teh ngadeuketan ka deukeut papanggungan, taya deui nyaeta tujuan kuring teh nyaeta cek Mang Kujang harita teh barabat nyaritakeun tujuanana. Sanggeus kitu terus mungkas caritana. Tah kitu Juragan seni, ampun paralun kuring teh taya maksad keur ngieun kaonaran komo keur ngaganggu lumangsungna pagelaran seni mah teu pisan-pisan sim kuring teh. Kitu cek Mang Kujang bari ku siwal kana amplop anu tadi dititipkeun ka Mang Kujang ti tadununganana. Song diasongkeun ka Demang Ahdi gap, ku Demang Ahdi teh ditampanan bari jeung pok nyarita. Oh kitu. Nuhun atuh Mamang, nuhun sateu acana. Cacap nyarita kitu leos Mang Kujang teh ninggalkeun Demang Ahdi. Ngajauhan papanggungan ngadeuketan deui ka dununganana. Prung tatalu teh dimimitian. Anu lalajo mani moyeg pada-pada hayang panghareupna. Panasaran hayang nempo seni ibing anu keur magelaran di eta tempat. Sanggeus tatalu beres, terus sanduk-sanduk papalaku. Pok panatat salagara teh harita biantara. Sateu acan sim kuring
ngalajengkeun kana hiburan. Sumangga ka Juragan Wisnu boh bilih aya anu bade didugikeun waktos sinareng tempat di haturana. Cacap nyarita kitu jung Juragan Wisnu tenang tu. Leos ngadiketan sisi panggung pok nyarita. Kasakabeh dulur-dulur anu ti lembur, baraya nu ti kota. Kaula menta dihampura, bisi diri kula teh teu bisa ngabagjakeun anu sakuma mistina. Kitu deui, kula teh ngawanti-wanti ka anu geus ditugaskeun. Mudah-mudahan sing saring set pageuh iket, sing caring cing pageuh kancing, ulah nepikeun ka balanga. Kahade kudu dijaga, kudu iatna salawasna. Bisi aya mau ngamuk gajah meta, andika sakabeh kudu bisa nyang hareupanana. Ulah tepikeun ka ngabalukarkeun kana ieu acara seni ibing kaganggu. Kaula mepeujehan. Sakitu ti diri kula hatur nuhun. Sanggeus ngarasa beres nyaritana terus Juragan Wisnu teh diuk deui kana urutna. Trilapok panata calagara teh nyarita deui. Sakabeh rundayan acara parantos rengse. Sumangga kapingpinan ieu seni ibing. Anu namina seni ibing hari ringkuring di haturanan. Waktu sinareng tempat salaluasa-laluasana. Kitu cek panata calagara. Bari leos ninggalkeun papanggungan. Teri labrang seni ibing tengah mimitian kububuka. Oci jeung Demang Ahdi muka acara. Sakabe anu aya di balandongan musir panenjona ka Oci. Maklum eta acara teh di hiji jalma anu kasohor tur gede pangaruhna keur di wewengkon eta. Wanci harita teh geus nyadeka peuting. Anu lalajo di balandongan hampir teu kaasupkeun. Malahan mah saking hayang nempo eta seni ibing tepikeun ka anu naraek kana tatangkalan anu aya di sabeureun balandongan. Pikeun sakabeh pangusaha anu aya di lembur Pananjung jeung lembur sabeureun Laut Kidul, Juragan Wisnu geus kawentar dina kabeungharanana oge kagagahanana. Hiji kapastian, tamu-tamu anu daratangna ogenan, jalma-jalma anu garede pangaruhna, jeung lain jalma-jalma anu atah-atah dina sagala widang. Buktina anu aya dina meja oge lain ngan saukur cai biasa, inuman jeung kadaharan kasebutna marewah wungkul. Sabot Oci keur ngibing bubuka. Pok salah saurang juragan empang teh. Kabeneran urang Cina anu boga ngaran Kotung Seng. Anu diajak nyarita nanya eta urang Batak anu ngaran Rudi, hiji pengusaha dina widang tambak bandeng anu aya di Cijulang. Pok ko aseng teh nyarita kan ngaran Rudi. Haya itu orang apa putri dari Kaihangan? Haya, mani cantik bagus banget. Di padangnya juga enak. Oe, teu penasaran? Harta oe ludes oge. Kalau bisa meniduri itu orang yang cantik putri. Ngadenge ko asing nyarita kitu, Rudi seuri teu nyarita. Berbicara apa we? Kamu itu punya badan cengkring. Mau ke cewek yang kayak gitu? Punya berapa uang di kantong kamu? Kita bikin tabur-tabur nih acara sama uang-uang kita. Setuju nggak? Oe. Budig-dig atuh harita teh. Ko asing teh asa kaseuneun anu nyarita kitu. Gap kana botol, regot-regot diuyup, terus ceg kana kantong. Ku siwal ngaluarakeun duit. Brak, didaraikeun dina meja. Teu dilapok nyarita. Haya, koe orang mau ledek ha? Ini saya punya modal. Punya modal banyak sekali. Jangan-jangan menghina koe orang. Sama juragan empang ha? Sabot keur loba omong kitu Juragan Wisnu nyengir nempo kalakuan ko aseng jeung Bang Rudi. Teu lila harita teh Oci nyampeurkeun bari ngasongkeun soder ka ko aseng jeung ka Bang Rudi.
terus dipapai ka sakabeh anu dariuk di hari. Hiji ogenan eueuh nu kaliwat kabagian ku soder. Harita dibagikeun ku Oci. Sanggeus kitu saong ka Juragan Wisnu anu terakhir. Bari pok Oci teu nyarita. Haturan Bapak sumangga dianggo soderna wilujeng Ibing, mangga kapayun. Kitu cenah cek Oci. Nya sanggeus Oci nyarita kitu gap ku Juragan Wisnu teh ditampanan. Ari Oci kebat leumpang ngadeuketan ka sisi panggung deui. Gek diuk gigireun bapakna. Sabot Oci leumpang jeung Juragan Wisnu teh nangtung terus ruak lieu. Jiga anu diteangan. Sanggeus kapang anu diteanganana leos ngadeuketan. Barang serog teh pok nyarita. Ari maneh jalu. Ieu pake segera ngibing. Kalau kang aja janteng gitu. Sok. Cenah cek Pak Wisnu bari ngadeuketan ka Dias. Gap ku Dias teh ditampanan. Sabot Juragan Wisnu ngadeuketan ka Dias anu jadi anakna. Ko aseng mah anger we keur loba omong jeung Bang Rudi. Pok ko aseng teh nyarita. Kowe orang apa bisa belakuk-belakuk padu pang-pang tingkong? Hah? Itu jaipongan kamu? Punya badan? Hayah, mau ngikut jeung itu banyak orang, hah? Cacap ko asing nyarita kitu pok, Rudi teh nyarita. Kamu bicara apa barusan? Apa itu belekuk-belekuk badu bangpak? Ahahaha. Kita buktikan sajalah. Siapa yang lebih mahir dalam berbelekukannya? Itu yang namanya seni ibing jaipongan lah. Bukan belekuk-belekuk koko. Hahaha, saya. Itu yang oi maksud. Itu yang oi maksud. Seni ibing-ibingan. Hahaha. Badu pang-pang king. Ayolah, kita ngibing-ngibing bareng-bareng lah. Terilah bareng jeung eta seni ibing ngamimitian. Berudul, anu ngibing teh minuhan eta balandongan anu diayakin ku Juragan Wisnu. Sabot kerame-ramena eta seni ibing magelaran. Kaselang kuno leumpang ti wetaneun eta balandongan aya 3 jalma anu ngagiding ngadiketan ka eta acara. Nempo anu leumpang sakilat harita anak buahna Pak Wisnu ngahalangan kana lengkahna 3 jalma. Hei, sia ulah wani-wani deket-deket para ruguh ieu. Tu lalajo mah kuas sajen. Ulah deket-deket teuing. Arek ngaririweuh atuh kumaha? Ngadenge eta jalma anu ngaranna Rojak salaku nu ditugaskeun keur ngajaga keamanan ku Juragan Wisnu. Eta 3 jalma teh kalah merhatikeun kana tangtungan jeung dedegan Rojak. Jiga-jiga hayang ngukur sakumaha kabisana jeung pangartina Rojak. Nilikeun dangdanan eta 3 jalma teh jiga-jiga jawar. Nampo eta 3 jalma kalah kamelong pok Rojak teh nyarita deui. Hei, kisila. Dek naon anjeun ka dieu? Ngadenge Rojak nanya kitu eta nu tiluan teh kalah kapeplong-pelong. Pok salah saurang nyarita anu ngaran Karman. Dedeganana jangkung badag jigana teh hiji lulugu tinu tiluan. Bari jeung taki-taki bisi jol diserang wae teu puguh-puguh. Ulah halang-halang, amun sia hayang salamat mah. Nempo eta jalma kalah sesenghor kitu, pok Rojak teh nyarita deui bari jeung taki-taki. Bisi aya serangan ti eta jalma nu tiluan. Sabot Rojak keur loba omong kitu. Katempoeun ku Mardi anu jadi babaturan Rojak. Ngagajleng ka gigireun Rojak. Curela clek geus aya gigireun Rojak, pok Mardi teh nyarita. Kisila. Pogo-pogo datang-datang nyarita kitu. Sok, anjeun ti mana? Keun kukuring dibejakeun ka Juragan Wisnu. Ulah nyeun kariweuhan di dieu ye. Sabot Mardi nyarita kitu. Salah saurang anu aya gigireun Karman sekaligus mesat bedog. Serepet gurilap. Eta bedog teh ngagurilap kasinaran ku cahya damar anu aya di balandongan. Nampo kalakuan baturna kitu Karman tepok nyarita. Ulah wakang yang tindakan euy. Kudu panggih heula jeung Kang Wisnu ye. Kitu pok-pokanan. Saterusna anu ngaran Karman teh ngahulag ka baladna anu nangtung gigireunana. Sanggeus ngadenge kitu sup eta bedog teh diasupkeun deui kana sarangkan. Nempo eta jalma keur paloba-loba omong. Pok tukang dagang teh kasieunan ngaruksak daganganana. Eta tukang dagang teh hiji awewe anu geus aya umurah. Ya Den, ya. Aduh, teuing ulah di dari ieu. Arek garelut mah. Jungjung sing jararauh, kaditu sing jararauh. Bisi dagangan emak murasut. Keur maeukeur can pati payu. Mangka engke katajongan gerage kurariweuhna. Wah, cilaka 13 ke gerage rek kumaha teuing modal emak balikna. Yung kadar itu sing jararauh arek garelut mah. Kitu cek tukang dagang kawas ngebahan hayam we kanu keur pare-area omong teh. Naon sia ngajerok? Sing waras nyarita teh. Silaka 12 gitu lain cilaka 13. Koas boga gaji bae saya teh nungguan bonus ka 13. Geus cicing.
Aku aing diganti teh sabaraha duit teh? Eta dagangan teh. Bari ku siwal harita teh. Karman ngaluarkeun duit tina jero pangsina. Teu lalung dialungkeun ka hareupeun eta tukang dagang. Nempo kalakuan Karman kitu. Si emak tukang dagang nyarita deui gap kana duit bari jeung pok nyarita. Mun atuh kita tadi moal bingung-bingung. Kopeta sirek diwa budget ogenan. Dagas lebihan tina modal ieu ari nempo duit kieu mah. Dede, sing dagang 10 tahun ogenan moal meunang. Nuhun Aden, nuhun. Sok tah bade dikakacak mah garlut di dieu emak mah teu naon-naon. Kitu cek tukang dagang. Wah cicing mak. Aing ka ditu lain ada karampok ya. Sumawona babadok. Aing teh hayang panggil jeung lanceuk aing bungkul. Jeung kunaon aing teh teu dibejaan atuh? Naon salah aing? Dosa aing nepikeun ka aing teh dibere nyaho. Anu paling teungeunah kana hate aing teh apal ti batur ye. Lain ti lanceuk aing sorangan. Yen lanceuk aing teh boga ramean di dieu. Nah naon salah aing atuh? Kitu cenah cek anu ngaran Karman. Saha ngaran sia? Hah? Jeung ti mana? Rojak nanya ke Karman. Pok deui Karman nyarita. Kalau babacot sia jeung bejakeun ka Kang Wisnu. Aya tamu datang ti kulon kitu. Bejakeun. Teu kudu dibejer beaskeun. Ngartieun ieu. Ari Rojak karita teh ngarasa pananyana teh dipalire sakilat heumbatkeun peureupna. Ai sia teh. Nah, pananya aing teh dijawab. Yo rasakeun atuh jawab yo. Hiuk sebrut. Sora peueup Rojak teh mani nyebrut bangbaraan. Nu dituju teh beungeut Karman. Nempo kalakuan musuhna kitu. Karman teu ieu gigis, malahan mas sakilat awak Karman teh geser saeutik bari jeung doyong ka gigir. Pok Karman teh nyarita. Ay sia, pira ogenan leungeun paragi ngalareungit sia, hayang neungeul ka aing. Cacap nyarita kitu Karman bisa maca kana jurus anu dilakukeun ku Rojak. Sakilat leungeun Karman teh nangkis kana datangna serangan Rojak. Hiuk keplak-plak jarig jeug. Awak Rojak teh ngajarig jeug ka bawa ka hareup ku tanagana sorangan. Ampir-ampiran Rojak teh tidungsu. Aduh, sia. Aya, panas, sia. Dusun teuing. Leungeun aing diadukeun sia. Nampo awak Rojak kitu sakilat. Sep. Mardi teh masang kuda-kuda salaku baladna Rojak. Trek. Urat anu aya dina awak Mardi teh disarada terus-terusan bari jeung musirkeun tanagana. Sanggeus kitu terus disalurkeun kana sukuna. Sanggeus kitu sakolepat Mardi teh nyerang ka Karman bari jeung awakna ngajuralit bari najongkeun sukuna. Anu dituju dada Karman tapi edas. Karman lain jalma atah-atah ngaran Adi Sapaguron jeung Wisnu. Sakilat ngegeserkeun awakna ka gigir. Plos. Tajongan Mardi teh ngeplos tikina kana sasaran. Barang jeung kitu leungeun katuh Karman mapag serangan Mardi. Teu anta parah deui suku Rojak jeung leungeun Karman diadu. Cek plak. Sabot kitu harita teh Karman sakilat nguirkeun sukuna anu maksudna rek ditangkis ku suku Mardi. Harita Mardi jeung Rojak babarengan ilu nyerang ka Karman. Sabot kitu Karman ngalelepkeun awakna. Sakilat nguirkeun sukuna anu dipimaksud arek nangkis suku Mardi jeung Rojak. Dina jurus pesing gulung. Ari Rojak jeung Mardi teu sadar kana naon anu bakal dilakukeun ku Karman. Teu anta parah deui awak Rojak jeung Mardi teh leungit kaseimbangan kakeunaan ku serangan suku Karman. Hiuk deplak cekuk. Suku Karman teh keuna kana suku Mardi jeung suku Rojak. Sabot keur ngoleang kitu suku Rojak jeung Mardi karasa peureus jeung peurih. Aduh, panas ya perih. Panas bisa cadah. Anu balukarna Rojak jeung awak Mardi teh pakoleang kebut nangkuban kana keusik anu aya di sabudeureun basisir Laut Pananjung. Terus duana nangudupruk. Geus kitu maleos Karman teh ngadiketan ka Rojak pok nyarita. Rasakeun ku sia. Pira oge dititah nyingka ku aing tah rasakeun balukarna sia. Sabot Karman keur nyarita kitu. Salah saurang balad Rojak jeung Mardi nu titah jaga ku Pa Wisnu. Harita terus nangtung. Geus kitu marada ngeteyep ngajauhan eta patempatan. Bebeja ka juragan Wisnu anu aya di Balandongan. Sanggeus ngadiketan ka juragan Wisnu, terus saharewosan bangun mangih kareuwas.
Aya naon dia? Bangun aya karuwas. Itu juragan di saluareun balandongan aya nu keur gelut gelut malahan si Rojak jeung si Wardi mah tos ngajoprak kakeunaan ku serangan eta jalmi. Cacap nyarita kitu Juragan Wisnu pudig-dig harita teh amarah. Pok nyarita ka Jumri. Dasar gelos ya. Saha anu wani-wani ngariweukeun kana acara aing. Moal teu dipodaran ku aing mah. Setan alas teh. Tuluhkeun di mana jelmana keun ulah ngagaruwakeun kana seni ibing. Cek Juragan Wisnu. Nya sanggeus kitu mah Juragan Wisnu teh terus ngaleos ninggalkeun balandongan. Di palih wetan juragan. Nah tulumpatna ka belah dieu. Palih dieu tuh. Palih wetan kulan. Da di pilarian gini dia mah moal aya moal kapenak. Da jalmina ogenan datangna ti belah wetan. Juru turun tina parahu. Teras we ngagidig dah ka palih wetan. Tatos kitu teh si jalminana teh breng we garelut. Kitu teh juragan. Puh sia. Terbalik atuh. Jadi aing nu salahnya. Kitu Jumri. Rasaan aing itu belah wetan ya. Baru ka kulonnya. Wah. Dasar aing keur linglung ya. Teu apal mana kulon jeung wetan ya. Kitu cek Juragan Wisnu. Bari kolepat, jeleng-jeleng nuju ka belah wetan. Barang serog teh gebeg. Juragan Wisnu ngagebeg, terus ngagerentes dina hatena. Aing asa wau kana dedeganana eta teh. Piraku adi aing majol datang ka dieu ye. Da teu dibejaan teu nyahoan. Tapi jiga-jiga heueuh adi aing teh jampang. Nanti sahanya bisa apaleun kieu ye. Aing keur syukuran. Waduh, kumaha aing nyarita keunana ya. Ngahaja aing teh teu bebeja sotenan. Da ieu mah syukuran, pedah menang rejeki lain hajat si Jalu. Kitu pok-pokanana Juragan Wisnu. Sabot melongkeun ka adina anu keur nyang hareupan Rojak jeung Mardi. Terila pok Juragan Wisnu teh nyarita. Jadi, padahal mah langsung we ka balandongan atuh. Teu kudu riweuh-riweuh ka wasta tamu ka batur wae. Barang awak Karman ditepak sakilat yuk cebrotang. Awak Juragan Wisnu teh kakeunaan ku tenggelan pereup Karman. Atuh teu antaparah deui Juragan Wisnu teh. Kabeunangan terus ngagoa. Waduh, nanaon ari teh? Kieu teh lanceuk ieu, lanceuk sorangan, lain batur. Singaling dia. Cacap nyarita kitu. Karman kakara sadar yen anu kabeunangan ku tenggelan manehna teh nyaeta lanceukna sorangan. Untung we teu make tanaga anu sapinuhna. Olah, nabongan salah kang sorangan atuh. Lamun mah ngomong ti mimiti datang teh. Geroan ngaran kaula. Untung we tah teu make tenaga lapisan. Coba lamun make, wah, meureun akang teh kudu guyang getih tah. Kitu cenah Cik Karman. Sanggeus apal yen lanceukna anu datang. Ari kakang atuh. Kunaon itu ye? Teu beja-beja ti mimitina. Yen kakang teh rek ngawinkeun si Jalu. Kapan aing meureun rek kaul? Arek nyumbangkeun debus tah dina acara kawinan si Jalu mah. Kitu cenah Cik Karman. Sabot Karman nyarita kitu terojol dia teu nyampeurkeun ka eta tempat. Sabab anu ngabejaan yen bapakna keur nyusul jama anu keur garelut di belah wetaneun balandongan. Serog dia teh paasrog jeung bapana. Sanggeus apal saha anu aya di hareupeun bapana. Dia teh langsung ngagabrug harita teh ka Karman. Mamang, kumaha damang mamang? Kitu cek Dias. Ampun teuing ieu mah ye. Bapa maneh eueuh bewara. Geus teu butuheun jigan aku aing. Geus teu dihargaan aing teh ku bapa sia mah. Tapi keun ka sia kawin ogenan, eueuh anu ngabejaan. Meureun kana-kana ka aing anu sakiwaluratna. Madang ogenan sok diberean ku bapa sia aing teh. Aing teh geus dihargaan. Syukur nama tapi sia teh geus dikawinkeun syukur sing ngarasa bunga jeung sugema. Aing teh ngaduakeun pisan sing babari milik rezekina jeung kahirupanana ka hade. Ulah poho ka dulur-dulur, ulah jiga bapa sia. Kitu cenah Cik Karman, bari ngusapan punuk Dias.